Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Hadratil kiram, dina pada umumna jalmi sok ninggal jalmi anu sanes pasti ninggal kaawonanana. Nu bakal katingali kaawonanana. Model pulpen disimpan dina saku. Acukna acuk bodas, terus pulpen eta maluarkeun mangsi. Hideung mangsi sakeun kieu. Jalmi nu ninggal pasti teu ningali kana bodasna acuk. Nu ditingali tinta hideung anu alit eta. Padahal dina acuk urang teh anu bodas masih kena lega nu bodas, tapi tertuju ka nu hideung. Padahal nu hideung mah alit. Itu sifat manusia seperti itu. Pasti ninggal karena kaawonan hiji jalmi. Padahal jasa jalmi teh, jasa bat teh langkung agung tibatan kaawonanana. Jadi upami urang ninggal hiji jalmi tong ninggal kaawonanana, tapi cobi tinggal kasayanana. Lamun urang hayang jadi jelema mulia, maka urang kudu bisa ngamuliakeun. Lamun urang hayang jadi jalmina, maka urang bisa kudu ngahinakeun. Daerah pasti alin urang jadi jalmina. Model aina urang curug sareng jempol, curug simbol kaawonan. Jalmi lamun teu sopan ku curug mang paling mana tuh ku curug. Jalmi sopan ku jempol. Curug simbol kahinaan. Jempol simbol kemuliaan. Upami urang curug dikitukeun itu ngahina batur. Batur hiji nu opat ka urang. Lamun urang ngahina batur, kahinaan yang batur hiji sabenerna mah kahinaan urang opat. Urang ngamuliakeun batur ku jempol, hiji kamuliaan yang batur sabenerna ngamuliakeun nu seueurna ka urang. Mawi urang kedah hayang janten jalmi mulia, maka urang kedah ngamuliakeun batur. Dan konsepna jadi jalmi mulia mah kudu bisa ngamuliakeun batur, kudu bisa apal kana jasa batur. Sagoreng-gorengna jalmi pasti lampu ageng kasayanganna ka urang sadayana. Ulah urang sadayana ngahinakeun papada urang kaum muslimin terutamina. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.